Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sarang sim kuring Anggi Prayoga. Sim kuring bade ngenalkeun bagian-bagian tina kendang. Asa babaraha rupi gitu, tapi satacana kade teu kenging hilang di like, comment, and subrek. Teu kenging hilap oge di share supados anu sanesna terang gitu. Sareng klik tombol loncengna twing 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 gitu. Lajeng kan videonya dina kenang teh aya sababaraha hiji bagian gitu tah. Naon wae nami-namina kusim kuring bade di terangkeun gitu atanapi dikasih tahu ya supados tahu tah gitu mohon. Dina kendang teh eta aya bagian congo, gedug, ali-ali, nami-namina tehnya aya rarawat, aya kulung, tah nu mana wae eta teh. Ieu anu kahijinya eta congo kendang atanapi sok disebat kemprang teh. Tah ieu atanapi beungeut kendang, beungeut congo kendang teh ieu tah. Sami nya hideungna. Mohon. Tah ieu teh congo kendang. Mohon congo kendang. Oke congo kendang teh di dieuna teh aya wengkuan teh terbuat atanapi dijieuna tina awi. Terus aya rarawat. Tah rarawat teh anu ieu anu paranjang, ieu rarawat disebatna. Oge aya ali-ali. Tah ali-ali teh ieu nu jiga cincin. Tah terus aya gedug kendang. Gedug kendang teh ieu gedugna gitu, gedug dina bagian kendang. Sami ieu oge kawas congo jeung ngangge wengku gitu, ngangge wengku. Oge ieu aya anu warna beureumna cenah naon eta Kang? Ieu teh kulung kendang, awak kendang gitu bagian. Mohon anu disebat kendang mah ieu sadayana jugrugna ieu kendang gitu. Oke kendang aya sababaraha macem. Aya anu kendang silung, kendang indung, aya anakna kendang nya eta nu sok disebat aya keplak sareng kentrung gitu. Hoyong terang atuh Kang, mangga gitu. Atau san sakedapnya ieu personal istri. Anu disebat kendang silung atau ngapi kendang indung keplak pulang teteh nu mana wae Kang. Mohon. Ieu nu disebat kendang silung tehnya tah nu sok aya geuning di nu wayang manusieur. Tah aya nu dua enggeuna teh tergantung kebutuhan eta mah. Ieu kendang silung, tah ieu kendang indung. Anu tadi teh kendang ieu. Mohon. Sami sareng ieu gitu kendang. Oke aya keplak Kang, mana keplak teh nu ieu paling dieu tah keplak ieu. Tah mohon keplak eta. Terus aya kendang kentrung. Kentrungna mana Kang? Ieu gitu. Sami dina kendang silung, kendang indung, kulanter gitu. Aya bagian-bagian anu aya ali-alian, aya rarawat, aya kulung. Biasana seseueurna kendang teh eta dijieuna teh tina kendang tina kai nangka biasana anu sae mah. Aya oge tinu tangkal jengkol gitunya, tinu tangkal buah. Asal teu kenging tina tangkal cau sareng gedang. Moal kiateun ngangge rarawat. Mun sakitu video ti sim kuring mugia manfaat kangge sadayana nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.